Saisuk-isuk ieu teh manikot geus ribut tingalikeun aya nu cecelukan hayang pangmukakeun panto. Datara aya di bumi geuningan eta teh mun peuting masok maranan wae ucing teh hayo ngaok 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 buka 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 meureunan kitu nya maksudna mah eta teh ucing teh. Keun lah antepnya ucing masing di luar ayeuna mah hayu urang ngamarinasi heula ieu lalamakan. Lanjut urang sasapu teras urang ngepel ieu teh da nutur-nutur wae geuning ucing teh. Kumaha bade diepel geuningan da ngepelna oge kalah teu bersih-bersih kalah seueur tapak ucing. Da ucingna ieu teh mun kaluar tara disenal geuningan. Keun we asa buktina ayeuna mah hayu lanjut urang ngurus umat ieu hiji. Kolot mah tos gogorowokan geura mam, geura ibak, geura ih hare-hare we ngadedekul ieu teh. Kada we dihuapan, kada we nyarios wae geuningan puguh inung teh rariweuh, rarepot geuningan enjing-enjing teh. Umat mah ieu teh da kalakot nyantai we geuningan. Sami kitu karitu ari perumat-umatan para ibu-ibu. Singkat cerita ieu teh tos dugi we tu ka sakola ngajajabkeun teh hayu urang jajan heula ka Mang Ajan. Ieu teh abi teh meser kue cinta 2 da kurunyung geuning umat hoyong eta saurna mah 2 da geuningan hoyong dibayar ku mama ari acis bekalna mah hoyong weuteuh ieu teh sok licik geuning kitu tah. Lanjut meser bilung ieu teh meser 3 we Mang 3 ogen cekap wareg teras ningal peuteuy ka Bita meser peuteuy. Sabaran Mang Ipung? 5.000 baraya. Jana. Tos hayu urang uih ayeuna mah. Singkat cerita ieu teh tos dugi we ka bumi hayu urang mam heula ieu bilungna urang sarapan heula eusian heula upami atos mah ieu teh sarapanna bade naraskeun nyuci anu tadi. Marinasian lalamakan anu tadi. Upami atos mah ieu teh nyucina bade langsung diiciskeun kalaresan di luar teh panas. Mumpung panas mumpung cerah cuacana sae hayu urang langsung iciskeun. Biasana di dieu mah tos lohor teh sok langsung hujan. Dugjur teh geuningan janten kedah mangpang meungpeung upami nuju cuaca sae teh. Tagala dipoekeun.